Penyakit paling hese cek Imam Ghazali orenganan penyakit aduh. Urang mah teu karasa teh aduh teh orang penyakit. Aduh teh penyakit aduh. Sebab moal pati nyebut aduh lamun teu tersangkut di jero hati sesuatu. Sok geura gitu. Ketika orang mencintai selain Allah, mencintai awak orang, ketika awak orang lecet, naon diucapkeun? Aduh. Cinta awak berarti. Ketika orang salesma nu diucapkan aduh berarti penyakit tah eta penyakit aduh teh aku cinta awak. Ketika orang make baju bagus baju orang kakeceretan ku batur cinta orang ka baju nyebutna naon aduh cinta baju. Ketika motor orang ieu keur dilempangkeun haju kasenggol ku batur nyebutna naon aduh deui bae cinta motor. Ketika orang naik mobil haju mobil orang remna blong aduh naga aduh